Wilujeng enjing wargi sadayana kiwari aya warta penting ti wewengkon Gunung Kuda nu parenehna di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. 30 Mei 2025 kejadian tragis lumangsung di tambang batu alam Gunung Kuda anu parenehna di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dina poe Jumat isuk jam 08.30 WIB. Longsor ieu nyebabkeun 21 jelema pae, 7 luka-luka jeung 4 deui masih keneh leungit. Kajadianna lumangsung waktu para pagawe keur ngalakukeun kagiatan tambang sapopoe. Numutkeun informasi ti pamarentah lokal, hujan nu deras jeung tanah nu geus labil ditambah deui cara nambang nu henteu salaju jeung keamanan. Jadi sabab utama longsor tebing tambang eta. Aya 3 alat berat jeung genep truk nu katutupan longsoran. Tim SAR gabungan ti BPD, Basarnas, TNI, jeung Polri langsung turun ke tempat pikeun ngalakukeun evakuasi. Tapi kaayaan medan nu hese ngajadikeun prosesna jadi lambat. Polisi geus netepkeun 2 tersangka nyaeta Abdul Karim nu boga tambang jeung Ade Rahman kepala teknik tambang. Sabab dianggap teu ngajaga keamanan para pagawe sarta maksa nambang di wewengkon rawan bahaya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geus nyabut izin operasi tambang Gunung Kuda jeung opat tambang liana di sakurulingna. Pamarentah Kabupaten Cirebon oge geus netepkeun status tanggap darurat nepi ka tanggal 6 Juni 2025. Ya, yang pertama kalau meninjau saya sudah 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini. Waktu saya masih anggota DPR RI, saya sudah meminta sama pengelola untuk dihentikan. Karena saya waktu itu sudah punya feeling ini memiliki resiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi 3 tahun yang lalu sudah saya ingatkan. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang pada tahun ini mengevaluasi melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan penambangan. Sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, kemudian tidak memiliki standarisasi kerja yang baik memang oleh kita dihentikan dan sudah banyak yang oleh kita ditutup. Sajabat ti eta, pemerintah ngajanjikeun biaya sekolah gratis jeung barudak korban sarta projongan ekonomi ka keluarga nu keneh kehalangan ku musibah ieu. Kajadian ieu ngingatkeun urang sadayana ngeunaan pentingna keamanan kerja jeung pengawasan nu ketat dina usaha tambang di Indonesia. Atur nuhun kana kasatiaan waragi sadaya nu parantos ngadangukeun. Wilajeng teraskeun kagiatan, mugi sadayana salamet sareng pinuh rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.